Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Bisana jalma ku Allah dibisakeun, mampuhna dimampuhkeun, daekna didaekeun, alus ge dialuskeun, mata kurang teu kudu ngaku da kabehana ge nu mantena. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW RT, BPD LB, tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Hari judulna ieu teh pangajian, sabenerna pangajian hayang naon. Nah, jika nu bingung gitu. Lamun ibu dahar tangtu lapar, lamun sare pasti tunuh, tak ieu pangajian sabenerna hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu, da cek hate mah hayang lalajo urang. Tah kusakitu ge ibu teh geus kapanggih pembohong gede. Ieu tukang ngawaradul teh gini. Palebah mana wadulna, cek bibir mah hayang ilmu, tanya hate nu sabenerna, matak bibir mah henteu diwengku, letah mah henteu tulangan, direka-reka ge angger kanyataan mah aya dina hate. Matak sabenerna nu kudu jujur teh lain batur urang. Da bibir jeung awak urang teh sakapeung mah teu jujur. Cek bibir mah bisa ngomongkeun subhanallah, cek bibir bisa ngomong alhamdulillah, tanya gara sok hate bener teh subhanallahna. Da subhanallah teh maha suci Gusti Allah, tapi naha ari dina bibir maha suci Gusti Allah, ari hate kotor dikarukut. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli. Kan pedah nu batur bisa dijual, nu manehna mah henteu, da bejana kongkorong tina lajada. Ladang COD. Padahal subhanallah teh maha suci Gusti Allah, cek bibirna geuning eta hate kotor dikukut keneh, artina subhanallah bibir jeung hate teh teu akur-akur, matak boro-boro ngakurkeun awak batur, tah diri urang ge teu akur-akur. Heuh bener matak diomongkeun ge bener. Pan eta teh ibu pisahan nu kitu teh deui. Cek bibir alhamdulillah, ari alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah. Cek bibir teh Pak, geura sok tanya kana hate urang. Bener urang ngaku puji nu Allah, lamun bener urang ngaku kabeh puji nu Allah, nah asa kapuji gabet aya di urang. Caritana bibirna alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, dek tahajud wae nyeun status OTW tahajud, bubar tahajud heuai sisi jalan tanya ku batur kunaon ceu jiga nu tunduh tahajud etih. Ongkoh puji nu Allah tapi ria bet datang. Matak urang teh hampura hate jeung bibir teh keur silih tipu Pak. Matak punten ulah waka ngageunggeureurkeun batur, tah geunggeureurkeun mahawak sorangan. Bener. Matak lalakon kahirupan cek ibu ieu teh harayang boga ilmu, kuring moal ngilmuan ibu, da ibu mah geus baroga. Tina merek kieu mah tuh laluhur pisan. Bisi ibu bisi bapak teu percaya, urang tanya, "We ibu aya ngomongkeun batur dosa?" Tuh, geus nyahoeun. Papolotot kasalaki dosa, boga harta tapi pedit dosa, batur salah diomong-omong kasalahanana dosa. Nah tuh imeh teu eureun, geus nyaho dosa nah dipigawe. Tuh cek kuring ge bibir mah wani nyebutkeun dosa, dosa. Heg tanya hate sorangan isuk ge ngomongkeun urang. Tuh geuning teu akur-akur ilmu teh. Jadi mana atuh kejujuran teh matak nu disebut pembohong kelas kakap lain batur eta. Kenah euy ceramah teh lah lumayan. Kumaha? Karasa nya kana hate. Ageun bae pan ibu pelakuna. Matak ari ilmu teh kudu dibawa kana fungsi jeung tugas.
da imah ge pan tugasna teh keur dicicingan keur naon nya imah teh dicicingan boga pamajikan tugasna supaya aya nohonan kana kewajiban salaki tapi boga pamajikan keur naon teu nohonan kewajiban ka salaki tah ilmu ge boga tugas naon ilmu tugasna ngarengkuhkeun hirup nawadukeun diri tapi poe ayeuna loba jelema nu luhur ilmuna tapi naha luhur kasombonganana gerateangan ilmu nu mana nu mawa kana kasombongan hirupna weh pan ilmu mah hampura kudu dibawa kana alam gawe urang boga ilmu tempokeun gawena da jelema mah ulah ditemputina bacetrotna atuh ai bibir mah kudu balagir asyet kudu bari manehna ge pedit pan tah matak nu ngaran ilmu teh tuturkeun ku gawe sehingga disebut we al ilmu nur ilmu jadi cahaya ari ilmu jadi cahaya teh pan ibu ge baroga ilmu tahajud nganaha atuh teu katempo cahayana heuda malolor wae atuh da bapak ge arapal ilmu infak tapi naha teu katempo cahayana yatim diantep miskin diantep jompo diantep ai dalil infak mo diarapalkeun innamal shadaqata lil fuqara diarapalkeun tapi naha geus ngadalil teh eta yatim teu sakola teu ditulungan jompo teu boga imah teu dipangomeankeun miskin teu dahar bet diarantep ukur dalil dina bibirna tanpa bener dina praktekna koprok bari maranehanana ge sarua sedangkan cek agama al ilmu nur ilmu jadi cahaya lamun ilmu jadi cahaya tahampura wujud bentuk tekad ucap lampah ilmu hiji tekadna dua ucapna tilu lampahna matak ilmu kolot baheula pinter tekad ucap jeung lampah tekad heula hate heula kakara pek omongkeun kulisan kakara pi lampah matak hatena bener ngomongna bener lakuna ge bener aing ngomong bener hate goreng nya anger teu balik kajian lekoh maca Qur'ana hari hate goreng mah da lekoh atuh ngagogoreng baturna ge alah lekoh maca Qur'an lekoh cek saha lekohna cek bibirna genah kadengena genah lamun bener lekoh maca Qur'an bareng jeung eusi hatena lekoh maca Qur'an kudu lekoh budi jeung basana ieu mah lekoh maca Qur'an lekoh ngarendahkeun baturna lekoh ngahina baturna na babengok maneh nu ukur pinter maca Qur'an dina bibir teh lain wel pan ibu nu matak tekad sing bener ucap sing bener lampah sing bener cek ilmu kolot tekad ucap tekad heula innamal a'malu binniyah tuh niat heula nu alus omong nu alus tah wujud ge sing alus matak ilmu teh jadi cahaya lamun hatena alus ngomongna alus prilakuna alus ilmu luhur tuturkeun ku kasombongan nu luhur rada gelau sehingga ilmu teh kudu ngarobah nu robah lain tiung jeung bajuna nu robah lain bahasana nu robah lain budayana ku boga ilmu teh nu robah teh eusi hatena ieu mah rek neangan ilmu nu robah baju jeung tiung atuh salaki leneng Senin kudu bodas ngaranyuk pan ibu bodas kabeh rebo hidung kabeh kemis ungu kabeh cek salaki eureun mah ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju sabab disangkana ilmu teh ngarobah baju padahal ilmu mah ngarobah eusi hate well aya oge ilmu teh jadi robah bahasa duh si eta salaki jeung pamajikan jadi umi jeung abi anak jeung antum lain ulah pek bae tuluikeun ngan ilmu lain ngarobah bahasa Sunda jadi Arab Sunda mah Sunda we ieu mah umi abi pek alus ngan ulah ai keur umi abi keur ngeunah hate ai pasea jadi cucungik sia SD SMA awewena sarjana lalakina boga ilmu tempo bahasana jadi robah ngadidik budak jadi teu balik tag tog Sunda ongkos campur Indonesia awas jangan main sisi balong nanti tigejebur awas jangan main sisi solokan palid keh akina nu nyakolakeun sarua robah bahasa ku ilmu weh cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu balik Pak. Padahal nu ngaran ilmu lain kudu robah bahasa ilmu lain kudu robah ngabaju tapi ilmu tah robah eusi hate naon harti tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam
Eta disararagam hararideng. Baju bodas cantang tuh hatena bodas, baju hideung ge cantang tuh hatena hideung, matak lalajo ulah tina bajuna baju belang ge artina teu belang hate urang. Jadi baju mah lain simbol hate lain, baju mah simbol karesep. Matak bapak tong lalajo baju urang da emang meulikeun ge henteu. Lain mah nya ustad baju kitu atuh bae we. Nah jelema teh lalajo tina baju. Matak cek ilmu kolot tekad ayana na hate, ucap ayana na bibir, lampah ayana na wujud. Matak ilmu teh hampura mimitian heula ngarobah hate, mun jelema geus robah hate, robah ucapanana tara ngahina, tara ngaledek. Apaleun ilmuna, ngahina batur teh sarua jeung nyokot dosa batur mikeun pahala urang ka batur. Heunaha teu nu garodog ilmu teu sadar nepi ka dinya. Aral. Nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun da moal pasea. Nah rumasa karena kabodohan nu pinter jeung nu pinter da gurger atuh Pak. Nah egois ku kapinteran matak cek kuring mah geura guguru ti nu bodoh anu tara pasea geus bisa ngaleungitkeun egona. Kuring moal guguru ti jelema pinter lamun masih nu pinter baroga ego matak nu pasea teh palalinter. Aduh matak ieu mah rumasa bodoh di paseaan batur ge kosok we cinta maneh pasea jeung gebog gitu. Nah geus hoream teu keur naon papaseaan teu ari. Ulah nepi ka apal Quran teu wawuh eusina Quran, apal Islam teu wawuh eusina Islam, apal agama teu wawuh eusi agama. Naon beda jeung monyet ngagugulung kalapa. Nya. Apal Quran arapal dibaca nah pasea. Tembongkeun kana negerhana sa ayat anu kudu pasea. Ayat nu mana? Eueuh atuh naha bet gurger. Tah. Berarti urang lamun pasea tong ngagunakeun Quran, pasea mah ngagunakeun diri urang, matak lain Quran anu salah, tah awak urang anu ngaco. Bener Bu? Aya aku genah ya ceramahnya penting-penting ungeuk deh. Salah ladar meureun. Dai bibir jeung hate masuk silih tipu. Alhamdulillah. Boga sawah alhamdulillah, boga mobil alhamdulillah, imah boga alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, duit teu kurang alhamdulillah, sadar ku alhamdulillah. Oh urang teh beunghar, nu beunghar mah kudu mere lain dibere. Naha ayeuna nu beunghar harayang BLT. Aduh, tak iya keprok kucan kabere teh. Da lamun geus kabere mah jempe. Buktina ieu urang dieu nu keprok. Mun urang beunghar kudu mere lain dibere. Ieu mah geus beunghar ngarep-ngarep kana pamere artina sangsara keneh. Mata hakikat alhamdulillah teh butuh gawe. Mana dalilna? Imali cek Nabi mana gawena. Ibu bersolawat, bapak bersolawat. Imali mana gawe sang ngesolawat. Ulah solawat di alus-alus tapi jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga ngadon pasea sebatas solawat hade dina bibirna can hade dina tindakanana. Keprok ke barita teh maranehanana lu gitu. Ari ibu kunaon? Bari urat ret ka batur teh. Keheul atuh da. Sing nepi ka bubuk ceramah teh ngarah ungeuk sararea, ngarah teu ngarasa soleh hirup teh. Lain ieu mah geus salat surga. Geus ngaji surga manya ya surga dicampur jeung kasombongan. Ti mana mang? Salat atuh ditara eureun kos nu gelo sia teh. Justru ku ladang salat, ku agama, ku ilmu, ibu teh kudu wawuh kana awak, lain kudu wawuh kana kagorengan batur. Ibu teh justru kudu leuwih wawuh kana diri ibu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, jelema wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Tuh eueuh dalil kudu wawuh kana kasalahan batur, Pak. Urang geus salat, geus zakat, geus baca sholawat teh kudu apal kana awak ibu. Da awak ibu teh ibarat imah, narek ngeunah di imah bala. Bersihan nah ngeunah di imah belewuk empel narek ngeunah di imah kebul piceun ngarah betah cicing di imah hayang imah nu bersih tah salat zakat saum haji dina agama teh kudu geus bisa meresihan panyakit-panyakit nu aya dina diri ibu geuleuh rujit cua ngewa sirik pidik jahil kan dia ulah aya tah kakara disebut salat lain well
nya ge salat ari hate kotor mah bubar salat ge anger ngocobrot ngomongkeun batur berarti salat teu matak ngarobah eusi hatena komo kanu teu salat ngadat sarolat atuh oi kos nu rek 1000 tahun tempo emang alah tempo emang baheula ge manehna keur ngoragapleh. Jadi tina ibadah ulah nepi ka jadi fanatik ka batur sahebat-hebatna Quran dibaca lamun hate masih kena kotor maka Quran bakal pakai alat ngadekan dosana batur fanatik ka dituna kitu salah kieu lain berarti maneh nu bener teh sorangan lain kudu kitu geus maca Quran teh kudu geus bisa ndeuleman awak da awak urang teh ibarat imah kebulna geura piceunan gorengna geura eueuhkeun balana geura pulungan duruk di jalan ngarah bersih eta imah bersihan ieu hate duruk ku agama ngarah panas ieu hate lamun panas ieu hate leeh lamun geus leeh sumerah ka Allah taala well lain kitu sedih jadi di urang mah agama teh nu robah teh cangkang tiung ngaguyupuk gamis ngangsar kana gosip mah ngeureuyeuh teh ada eueuh bapak-bapana aya nu protes nah cenah Pak Ustad nyindiran teh cenah ka ibu-ibu aya cek urang teh atuh ulem ya mamah dedeh tong urang da urang mah pendukung bapak-bapak urang mah tuh oh takbir barudak Allahu Akbar eleh aya cek nu hajat teh tinggal ya moal dibayar sok we urang dek eureun atuh gara suku bapak tiung ngaguyupuk gamis ngangsar cantang tuh identitas diri sebenarnya matak abdi macan wani nyebut soleh kanu di jilbab kalau bakeneh di jilbab karena gosip dungdak dengdek di jilbab bararadak ngomongkeun batur anger di jilbab bararadak popolotot ka salaki anger berarti si eta karek ditiung sirahna geuning eta can ditiung eusi sirah nu sabenerna saha eta makhlukna tah bapak-bapak kuat ngeret ka ibu hakan cenah mata kurung teh kudu nempokeun kuringna sakali tah ieu geus rada asup kana bahasa filosofi kurung teh kudu nempokeun kuringna ulah ari kurung di alusan ari kuring di antep lamun kurung lapar dahar lamun kurung capek sare tah kuring oge sarua matak cek ilmu kolot tuh kuring-kuringan di jero kurung korong Bandungan we korong leutik rujit min jinit leutik ngan pika geuleuheun mangga emutan dangdan steker kebek make up dipake blush on ongko cabak na irung nongtot dina irung kok geuleuh atuh Pak tah kitu cabak bilih aya ibu baperan ibu-ibu jug langsung begitu blush on diangge sifat heueuh lipstick oke wedak kanel nongtot tina irung moal aya jelema nu ngadeuketan moal padahal leutik korong teh leutik ngan pikarujiteun tahajud getol ngaji Quran oke sholawat daek salat tepat waktu ibadah dikeureuyeun muncul korong dina ibadah ngaran ria ditolak teu ditarima lantaran ibadah bareng jeung kabatilan well batak sing lempeng ibadah teh lain dipuji batur kakara al-baqarah palebah hirup sorangan kul huwallahu ahad aral aing mah da meuni geuleuh batak ilmu teh catet nu kudu robah ku ilmu adalah eusi hate tuh bajuna murah calanana murah tiungna murah ulah waka disebut hina boa-boa si eta tiung murah teh keur nyeng selengan keur sodako baju murah keur nyeng selengan keur barang bere calana murah keur barang bere ka batur sabab bener cek agama nu dipake ulah leuwih mulia batur nu dibikeun keur akhirat kudu gede nu dipake mah keun bae atuh nu butut oge da baju keun aku soek da harge keun aku lapar sare ge keun aku tunuh dunya mah aya panganggeusan tapi akhirat moal anggeus-anggeus matak ngocorkeun rezeki teh ka ditu atuh lain ieu mah tiung denai 250 bini bajuna baju bini orang gamis bini orang geus keur musim tahun kamari anu rumbe-rumbe jiga grup qosidah eta teh genep 150 jeung 2,5 geus sabaraha Pak 800 can legging 100.000 di pasar malam can ciput jigana ibu-ibu mah 1,5 juta mah sapuratina teteh
lol we rajaban jeung muludan kurumuy DKM celek ketek 5.000 tanu kitu teh gablek cedok teh. Aduh. Nah, jika nu kasiniran hayangan balik ya. Nu dipake ulah leuwih mulia batan nu dibikeun. Sedengkeun urang mah jujur karena agama mah da panyesaan. Bener ya. Dereg-deg hajat budak disunatan leos ka dokter bayar 1,5 juta balik eta budak mencit hayam nyeun tumpeng bagikeun ka tetangga 5 juta beres Pak. Udah hayang dangdut tilintung ti Teh Yanti 10 juta timpah deui gerengseng grup Ade Astrid geuning 15 juta 10 jeung 15 25 heuda peuting nah hayang wayang genep 10 100 juta dilegleg ku hiburan kabeh mangga asal boga duit anggap ngahibur umum ngan ulah nepi ka kieu ai keur hiburan joget isukna 2 poe geus hajat jebleh di masjid palebah ditanya ci teh kunaon ceuk kamari joget ayeuna ceurik takdir Allah bubar hajat gede hutang lain takdir Allah lebok ka hayang da kahayang Allah mah teu pernah ngaberatkeun teu pernah naon nu berat kahayang Allah sok naon nu berat Pak nu berat mah lain kahayang Allah tah kahayang diri bener moal aya matar nu berat mah kahayang diri lain kahayang Allah kahayang diri mata hirup tong loba tudang-tuding ka Allah sapanjang urang loba keneh kahayang serenkeun kahayang urang ka Gusti Allah narima keputusan Allah kunaon ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi korban dek nuding Allah gitu sok jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul heuda takdir Allah lain takdir Allah maneh goreng adat lain itu nempo bapak-bapak barakotok asa atoh bernya urang kieu teh moal teu perang tapi isuk cek pemajikanna ngeunahnya sia mah ngadenge ustad eta teh kunaon jadi randa ngora-ngora budak korban rumah tangga amuradul lain takdir Allah urang nu teu bisa ngarobah eusi hate goreng adat dikugut wae saha nu betah salaki jeung pemajikan garoreng adat dibere duit gede kakara 6,7 teh hayu sana bere duit leutik pepelengkingan salaki na kursi molor kayaknya jeung tumila kitu dekul salah kita sare keneh kumaha ngahudangkeun molor wae atuh bagong yai da salah kita kasih siksa atuh dikitu-kitu moal teu begung aing mah awakna kunaon eta lalaki begang ngabatin ngalawan teu wani budak sieun korban ngan ngageremet dina jero hatena tah bab ngageremet eta begung TBC paeh molor wae bagong kitu aya teh salaki ngalawan naon mamah nyebut bagong berarti saya pepeting akang ngeukepan bikangna anak panuturkeun mama bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduan anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur tong nuding Allah Pak naon atuh adat urang nu teu robah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal ngarobah kayan hiji kaum mun goreng adat teh mun teu balik we ceuk Allah teh kakara lamun anjeun hayang dirobah penta ka kami nu bakal ngarobahna kitu sok robah atuh kumaha hayang awet rumah tangga ala bi dzikrillahi tatmainul qulub hate ngarah jongjon mah ibu kudikir heuda amek ka salaki bae amek mah ngan dikir nafsu salurkeun kana dikir pan alus daripada nafsu nyebutkeun bagong rag-rag talak terjadi jadi randa geus heueuh budak jadi korban kaduhung ditungtung coba lamun eta nafsu bawa kana dikir pan rame amek ka salaki bari amek subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh jengut ongkoh gunyeng yasin insya Allah salah kita mau ngadat nu aya ge ngadonangkep bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan juri cai pan cokot duit 2 juta tagogeun kanu keur ngamuk mah tah duit 2 juta da juga langsung eleh sadaqallahul adzim pas saya mah pek deuk nafsu mah pek da moal bisa dipaehan nafsu mah moal ngan jalurkeun kana perkara nu leuwih alus kitu kahartos
Nafsu ngomongkeun batur ganti engke mah nafsu teh ulah ku ngomongkeun batur kunaon atuh nafsu nyaritakeun agama gitu. Jadi dipengpar-pengpar dan nafsu mau bisa dipaham wow da geus aya ti dituna pan urang bedana jeung doma dengan hiji. Bapak-bapak jeung ibu-ibu ngareneng jeung doma isuk kitu doma maneh jeung kuring teh ngan beda teh hiji. Naon bedana? Domba boga rasa, domba ge boga nafsu, ngan hiji domba teu geblek pikir. Aya urang boga rasa, boga nafsu, jeung boga pikir. Matak sampurnana manusia di alam dunia kutilu rasa, nafsu, pikir. Sisok rasa, nafsu. Di Inggris sugar, di dieu gula, aya cek rasa amis. Di Inggris di Jakarta garam, di dieu uyah rasana pangset. Jadi geus teu kudu pasea ku ngaran. Dan nu penting mah karasa, deuk aya NU sing karasa ku umat, du Persis sing karasa ku umat, deuk Muhammadiyah ge sing karasa ku umat. Yatim pek tulungan, miskin pek bantuan, jompo pangnyeunkeun imah, nu sangsara pek belaan, nu lapar geuwat tulungan. Deuk ku NU, deuk ku Persis, deuk ku Muhammadiyah, nu penting karasa. Ulah nepi ka Islam teh kahartos tapi teu karaos. Weh jika na ceramah kieu rada ngecebrod kana hate teh nya. Islam teh kahartos kudu karaos atuh. Ieu mah ari dina pangajian heueuh kahartos ibu ungeuk. Balik ka imah teu dibuka tulak hampir diduruk imah. Teu karaos taladang ungeukna teh. Aduh. Matak ceuk kuring ge ku elmu teh nu robah eusi hate. Tak ieu ngarareneng. Sanajan ibu ini ke tempat suci ari hate rudet mah teu suci. Baju suci, awak suci pan ibu haid wani asup ke masjid. Udah kotor pan teu meunang nu keur haid asup ke masjid. Artinya ibu sadar diri, bajuna ge kudu bersih, awakna ge kudu bersih. Nah ibu deuk asup ka tempat anu bersih. Nganu tilu eta percuma, baju bersih, awak bersih, tempat bersih. Lamun hate kotor teu saeutik ibu-ibu asup ka masjid bubarna ngomongkeun batur. Aing mah tadi ngarene jeung genut kuat huak yak bau kelek. Tempat bersih, baju bersih, awak bersih. Ari hate kotor mah sanajan bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur, heueuh gibah ngaranna nu kitu teh. Saha deui Pak tah kira-kira? Leg-leg we kayaknya. Tempatna kotor, ai hate bersih mah sanajan tempat kotor, bubar ti dinya tara ngomongkeun kakotoran batur sanajan tempatna kotor. Kahartos. Tempat bersih ari hate kotor, anger moal matak mangaruhan eusi hate. Matak tempat bersih kudu mampu ngabersihkeun eusi hate. Aduh. Matak ilmu teh gara sok caricing dina hate moal legeg. Mun ilmu cicing Nabi Wir mah jadi lalegeg jelema teh. Asa aing pang balegna, asa aing pang alusna, matak nu diulikna teh kumaha cara lagamna, kumaha cara ngalus-ngalusna, lain kumaha cara praktek hirupna. Kumaha cara ceramah anu ngarah batur seuri. Nah naonan mikiran ceramah ngarah batur seuri, deuk seuri pek teu kajeun. Ta ibu tong seuri. Geus teu kudu loba pamolah Pak. Da bahasa nu diomongkeun lain bahasa bibir tapi bahasa hate. Lamun nu diomongkeun bahasa hate, hate ibu jeung hate kuring adalah sarua, matak jelema bakal ungeuk sabab nu dicaritakeun bahasa hate jeung bahasa rasa. Lain bahasa ieu. Aral atuh da. Ayo bahasa ieu mah jiga nu heueuh, sing bageur kasep manehna ge pasea jeung salakina. Bisa tarunuh euy. Orang mah aneh. Karunya bisa taruh ibu mau orok deh tuh. Wih besok arwi. Daya bisa taruh wih. Kene orang butuh duaan we. Butuh nu hajat tong wih entong. Atau nu hajat balik mah wing balik rek kumaha sok. Kene eta bisa rusuk. Cek bapak-bapak teh aing mah kakarang ada ceramah jemaah diusir gitu. Lain, ari ilmu teh kudu bebas. Bebas aya nu butuheun pek atuh teu butuh balik we. Sok bisir karuy sok.
atuh kumaha lamun bubar kabeh atoh tinggal ngeusan dahar balik we genah atuh geus teu kudu lieur-lieur teuing hirup naon mikiran kariweuh ya. Tuh tempo tina seuri si ibu eta nyokot pelajaran kunaon si ibu seseurian bunga padahal teu boga duit tapi ieu nu hajat doaan seurina teh jiga ibu babara katakan padahal loba duit mana bukti ieu background kabayar teh santi kabayar son kabayar hadroh kabayar artinya lo tapi palebah seuri teu babara katakan jiga ibu naon artinya loba duit tapi sadar diri penting ieu geus loba bayareunana tapi coba ieu dek mayar naon sok seuri tinggal barakatak lalajo tinggal datang hayang balik tinggal ingkig nu hajat mah riweuh liur di dieu teh background nu nagih isu son bayareun kamera bayareun teh santi bayar ka asupna gerhana ge aduh nuhun sate acana di bejaan Pak Ustad dia ku jama nuhun ibu alus usul teh ngaranna teh usul hadroh ge tah geus dibakilan ku urang wa atus lunas alhamdulillah nya ceuk urang ge saban-saban jelema boga duit santang tu beunang ka bunga saban-saban jelema teu boga duit santang tu moal ka bunga matak urusan bunga mah lainna duit dina hate deui wae bener ya eta ta ieu ya glowing lipstick rudat matak Bang Emok bayar heula ngarah teu rudat dak ajeun susuci 5 kali sapoe ti subuh nepi ka isya pan susuci teh wudu kan ai wudu teh ku cai mutlak ai cai mutlak teh cai suci mensucikan da cayeuna mah suci nu teu suci mah bibir ibu matak wudu aya kekemu Pak kekemu ku cai suci asupkeun kana baham kaluarkeun maksudna asup suci kaluar suci maksudna lamun urang osok kekemu pake wudu ku cai suci cing atuh kaluar ge kudu ucapan nu suci tara ngahina tara ngaledek tara nyaci tara maki tah wudu ieu mah geus wudu nyarekan batur rupina wudu ku ti kotok talung keneh ngangse ti kotok 2 poe leungit ku cai daripada deket jeung jelema nu goreng bibir nepi ka kiamat nyerina moal bisa katulungan wow mata tong goreng bibir teh geus apal batur salah der di beja-beja hiji waktu nepi tah nu ngabejakeun teh cenah si itu ngontrol jebrod ibu teh dikepret saha nu rugi heuna naonan atuh ngomong-ngomong ka gorengan batur bener ilmu nyokot nanti mana sumber ilmu gampang tina orai bisa jadi ilmu orai ganti kulit ganti ngaran tak ieu orai teh ganti kulit Pak ngan teh ganti ngaran nah mah gejeng ieu pan pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti tema ganti penceramah ganti teu hate nu rudat anger nu goreng anger nu nganyuk tara mayar anger nu nipu batur anger nu teu akur jeung dulur anger nu hohoa ka salaki anger nu kitu ngaji sanes nu kitu mah ngaji prak naon beda ngaji urang jeung orai ge ganti kulit teu ganti ngaran ayeuna urang ganti baju tapi naha teu ganti jeung eusi hatena wow aduh tina bagong bisa dibawa ngaji bisa ai bagong haram teu meunang di dahar teu kengeng umat Islam tara haram tang tarikna sia teh haram daging bagong haram tapi naha duit nagara di kokod nyuluduk jiga bagong anger sarua sia teh kehead daging bagong tara di dahar ari korupsi dilakukan dagingna tara di dahar ari nyuluduk nama pan sarua jika si bagong matak lamun pejabat nu sok korupsi bagong darwe aya nu ngamak nada ngomongkeun bagong nah salah ngomongkeun bagong henteu pan bagong mah nyuluduk kok sangkek beungeung tara rulat reret sia teh kadang-kadang ibu oge manusia tapi sifatnya mah caricing di dinya dicarek ku salakina teh mah tong senam sisi jalan da bapak teh cemuru atuh bujur monoyot bujal kaciri lain ieu mah bari tiktokan omonganan ku salakina sok pan ngayegab nah da geus alus awak mah keur sia keneh cicing sia mah panatik aing mah deuk senam tuh daging bagong tara nah hanyuluduk jiga si eta
tina nu kitu wae bisa jadi ilmu. Hileud bisa jadi ilmu, palebah mana ilmu hileud cicing ngajepat 30 poe muntal dirina nolol jangjang ngaranna kukupu, jelema ngewak kana hileud tapi resep kana kukupu. Tah manusia ibadah teh minimal jiga hileud ngarobah diri jadi kukupu, jadi pikar sepeun batur geus pangaosan teh lain anger wae maneh mah teu ngiru. Resep rame udah anger Pak Ustad kesan pengajian teh kitu balik tadi di mana penting pengajian saha ceramah nanagarana kumaha rame geus hileud hayam jadi ilmu hayam ibu sagelis-gelisna ibu hampura eleh ku hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna keur aduk tulangna pan ieu kaum seblak naon tina hayam nu teu manfaat. Coba ibu enjing-enjing ngenog dagangkeun ku salaki jug kumaha cek tetangga si rada gelo rag-rag darajat urang hanya sebatas ku hayam matak sing sadar diri naon nu disombongkeun budak ngora cumentil meujeuh 18 17 15 datang kuring oh sarang ngeo Pak Ustad nana antep naha gumelis dagelis coba nih sarangnya Ustad cekek ku aing cekek geus teu boga hak pikeun gumelis nih mah da geus koyomod atuh budak ngora di lejing rada meujeuh ping badak make lejing mereka tengteng birahi salaki datang keun pak keun geus rumah tangga mapek nih di lejing ngolokop atuh gulak giluk tinggal tulang lejing tulang mata ngeus nini tong loba pamolah hirup ulah sok ngarobah ciptaan Allah bulu panon ngeus ponok tampa pan bulu panon ponok mangeunah kucap kicep ki hampang tuh ieu mau dirobah bapak meser 350 eluk kaluhur dan nempo urang teh kuat jeung nu berat kicep balik ti dieu marawa motor gelebuk angin badak nilap bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya aloh lain aloh dudut bulu panon aduh halis gesidik halis alus krok ganti ku patlot riweuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki leungit hiji awak badag ngontok paduli teu kudu loba dirobah domal bisa disopak atuh diet abdi mah saminggu lain diet paeh isuk oge mengeus tarimakeun teu kudu riweuh bahkan bae tampak teu burung loba budak atuh lamun genut teh cirina alus parab teh senang hate mata geus ayeuna mah genut tampak teu kudu make jeung senam-senam teu kudu da ai lalaki mah robahna lain ku awak lain ku umur sok ayeuna rumah tangganya keur ngarora rumah tangga sok ibu bakutet temun keur sare bakutet ku sarung ku samping pokona mah sing rapih we kunci ongkoh geura sok anger salaki bogoh mah dikoreh sanajan ibu rapi make gamis make tiung di bakutet jaket ku anu ku samping pokona mah kitu we jadi buntelan kasur pan anger salaki bogoh mah dikoreh tah ayeuna tanya nini mun keur ngora urang teh di bakutet awak di sarung anger dikoreh da bogoh nini sok tataranjang deuk sare hareupeun salaki kumaha cek salaki di calana ngewa asup angin mah aing nu jangar sanajan tataranjang berarti aya nurobah adalah frekuensi birahi robah kunaon ku usia matak bagja lamun usia 50 kahanap henteu salingkuh itu lulus Pak nu paling parah aki-aki 50 gebleg ya frekuensi mun 50 teh salingkuh itu lulus Pak
Eta mah amin pengharapan. 50 tahun salaki ibu teu pernah kadenge salingkuh itu lulus. Sebenarnya. Sebab geus 60 tahun mah hese deuk salingkuh. Nah, deuk salingkuh kumaha moal aya nu hayangeun. Tah lamun usia kieu. Buat reuwas aing mah. Anak batur itu anak batur tong dihoakan. Lamun usia kieu usia 40. Jadi celah keur salingkuh teh rada loba. Tapi ngaran 60 70 deuk salingkuh rada bangga, Pak. Nah, ngomong geus balelo udah huntu geus pamit. Panalika I love you tuh urang. Coba aki-aki I love you. Geus malah anu hayang Bu. Aya budak seuring ngarti mana teh. Lain sarare ka ditu. Ngarti meureunnya budak. Eta orok molototan aduh. Gera bobo Dedek, gera bobo. Matak balik deui tah. Tarima sifat Allah, tarima kahayang Allah, tarima keputusan Gusti. Nana gerhana jadi penceramah keputusan sahabat. Matak hirup tong lempang dina hayang tong cicing dina embung. Da kuring mah teu hayang-hayangan teu ngapmung-mung saujrat ti pangeran mangga Gusti boro-boro deuk dibeungharkeun dimiskinkeun geus teu nanaon. Ngan nu ngaran hirup adalah pilihan, deuk nu dibere deuk nu mere. Ayo. Deuk nu dibere deuk nu mere. Heuh lamun nu mere berarti beunghar. Nah paradit atuh kahead kitu. Rek nu mere deuk nu dibere. Lamun nu dibere berarti nu miskin, lamun prinsip anu mere berarti nu beunghar. Tah urang moal sanggup Pak lamun hirup jadi nu miskin moal sanggup. Matak geus beunghar tong sarombong bere atuh. Da moal sanggup hirup miskin, bener? Rek jadi nu geulis rek nu goreng. Talung nu goreng. Talung nu goreng. Make jeung naha nu di jalan nu goreng nu geulis. Matak nu goreng mah moal payu juga ini ka jalan nu goreng. Moal payu matak talung nu goreng eta pa ustad anak bade kan embung nya hayang nu geulis bari bager matak ieu teh bari lu haloge teh dengan jodoh ngan red kadinya kolot red kaditu kolot red kadinya leuwih kolot matak engke deui mah nu geulis dipayun tah nini nu poek di ditu tuh ngarah urang teh aya culak-ceulek tempoeun teh keur mah geus peuting jadwal kaopat untung teh tunuh oge matak pancing abdi teh dipayun nu garulis nini tuh nyumput tukang ngenson hanapeun pager pek we ya mah nu nagog kolot wungkul teh aya budak ngora nyarumput di dinya tuh nyokot ilmu teh sumberna ti mana we kadang-kadang tina anjing jadi ilmu. Palebah mana tina anjing jadi ilmu alam mah jeung palebah mana sanajis najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusa mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur keprok bari maranehan lagi osok matak sakapeung kuring sok nanya anjing jeung kuring teh mulia mana kira-kira kadang-kadang mah mulia anjing Pak. Nah, najis anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi ibu mun geus nyerikeun hate tatangga punten nepi ka kiamat keukeuh bakal karasa nyerina. Lautan sakitu lobana beakeun caina seuseuh ka nyeri tatangga ibu nu diomongkeun ku ibu hampura kajeun saat itu lautan tetep nyeri bakal tetep aya bagaikan seperti garam anger nepi ka irah ge pangset bakal terjadi. Tak hirup tong sok lalege ngewa lah. So iye da dina Quran ge amalun solihun amal soleh ari amal urusan urang jeung Allah ari soleh urusan urang jeung manusia kitu bre sarolat ibu amal teh tah mana ladang salat jeung tatangga manya geus beres salat teh ngahina batur ngaledek batur mitah batur ngomongkeun batur ai si eta salat ukur awakna teh salat hatena
Karena nanya ya ceramahnya beri kaseniran, kaciri tujuh gurawud, amok beren amoknya teteh. Pan amal mah urusan urang jeung Allah gitu pan. Ari soleh mah urusan urang jeung manusia. Mata kuring aneh ari ka Allah sujud, ari makhluk Allah dihinakeun. Ari ka Allah ngahargaan, ari makhlukna dihinakeun. Tak kuring aneh padahal ka Allah mah amal, ka manusia mah soleh. Dina Quran hijikeun amalun solihun. Amal teh kudu bisa mawa kana kasolehan diri. Ayo nu soleh nu kumaha panon moal pake lalajo goreng na batur ceuli moal resep kana gosip denge darenge woi denge woi denge panon moal dipake lalajoan panon moal pake lalajo kasalahan batur ceuli moal resep kana gosip bibir moal nyaritakeun kagorengan batur suku moal ngalinga kana salah hate teu oleh nyacas bodas amal salatna ka ditampa ka Allah ditampa sabab ka ciri soleh hareupeun manusia ieu mah ka Allah salat ha manusia dihina diledek dicaci dimaki salatna sah ngan datang ka akhirat leungit ladang salatna urang nanya Gusti pan abdi salat subuh nepi ka isya mana pahalana ceuk Allah beak lantaran bibir anjeun ngahina batur maka sebenarnya goreng na batur dilegleg ku maneh pahala maneh dibikeun ka batur lebok tah eta keukeuh Pak amalan solihan nu dipika butuh mah amal nepi ka kana soleh hade atuh hayang cenah boga budak soleh ngaranan si soleh atuh tina anjing wae bisa jadi ilmu tina budaya bisa jadi ilmu bisa mana atuh mau kejung mana kolot baheula sok nyieun sasajen rajana sasajen kalapa dicocotan ku gula beureum pan beda sesebutan lamun kana pare sagegeus lamun kana cau sasikat jeung saturuy lamun kana kalapa mah sasirah Indonesia bisa merdeka ku kalapa ai kalapa teh sasirah dari Sabang sampai Merauke sasirah sapamadegan sapamikiran pokona hayang merdeka terjadilah 17 Agustus 1445 kunaon eta ku sahulu maka simbol adalah kalapa kakara unguk lamun hirup geus sahulu ieu kana pangajian pan itu geus sahulu ceuk salakina hayang ustadna ceuk pamajikanana hayang ustadna ceuk budakna hayang ustadna ceuk rakyatna hayang ustadna bae jam 10 datangna wios tuh kareueut Pak nu leuwih kareueut ieu balik dus ongko amplop ongko kareueut coba cek salakina ulah urang cek pamajikanna kudu urang datang ka dia bisa jadi salakina sare pamajikanna nyiapkeun amplop isukna gurger da eta atuh ustad eta diulem dere pasea ai kitu mah geus sahulu ngeunah sararea jadi kunaon kalapa disebut sahulu sapamadegan dicongcotan ku gula beureum pan kareueut kahartos geuning sasajeuna dijieun tina kembang pan kembang teh pelajaran ari ngaran kembang teh artina sesengitan ta umat Islam mah punten ulah silih bauan tapi kudu bisa silih sengitan bismillahirrahmanirrahim kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih maka prinsip dina umat Islam nyaahan asihan dedeuhan buktikeun ku kembang tah bismillah teh kembang teh kaharti keceu ieu mah teu make kembang bangke atuh da aduh resepnya rame tina nyanyi bisa jadi boga ilmu bisa mata kolot baheula lamun nyunatan budak nu ditabeuh naon Bu dangdut lain penca silat ari pencasilat teh dicokot tina silat ari silat dicokot tina bahasa salat ai salat dicokot teh tina selat ari selat langsung diselot tina selot jadi silet bapak didongkeun wayahna ngadengkeun ceramah kieu mah kudu luluncatan pikiran teh silat teh ngajaga diri salat ngajaga hate silat mah ngajaga diri salat mah ngajaga hate bapak kudu bisa silat kudu bisi pamajikan ngakan dengkek ku bapak tuh ya si eta mah kitu udah kana ngalawan ka salah kitu yai jug langsung we sok cenah aing gak bisa siat silat mah ngajaga diri Bang
Lamun salat ngajaga hate matak waduh lamun jelema salat tapi hatena ngewa keneh geuleuh keneh rujit keneh cuak keneh salat naon eta salat jasadna teu salat eusi hatena silat salat tina salat dibawa kana selot ai selot teh kunci ai kunci teh ngarah naon ngarah batur teh nyaho tong sok dibeja-beja geus salat bisi ria geus dikunci maka salat teh lega wawasanana lega bijaksanana matak jelema salat mah bijaksana dina ngomongna tara pernah nyigeung batur tina salat maka silet ai silet teh seukeut saciduh metu saucap aduh nepi ka nopi eta ilmu kadinya mata kolot baheula mah seukeut ngomongna engke mah euy alpukat hurung lampu kolot urang baheula engke mah euy alpukat hurung lampu tuh engke mah imah ngapung kapal sok dek naon deui da aing mah apal sok engke mah imah ngapung engke mah euy beusi teh di jaralan mobil bener Pak kunaon kolot baheula seukeut padahal maca Quran tag tegtong ngajampe nu kasurupan kujang jawokan baheula mah tapi nah nu kasurupan nepi ka sieun kujang jawokan da lain bab jang jawokanana tapi kolot baheula nepi eusi hate ka Allahna poe ayeuna ngajampe nu kasurupan ku Quran kadon si eta milu ngagerebeg Pak nah da lain Qur'ana tapi hate teu nepi ka pangeranna hartos ai seuri tong ditungtut sakalikeun geus aya Nabi Musa dititah melah laut kunaon tongkat kan teungeulkeun ceuk Allah teh kana lautan jebrod bray lautan muka digigiwing we eta tongkat Nabi Musa nepi we ka basisir Firaun nuturkeun ledak we ku cai tah tongkat Nabi Musa teh aya keneh Pak cobian cana ku bapa tah ranca buaya beulah kadon bapa nu paeh Pak da lain bab tongkatna tapi bab hate nepi teu kayakinan ka pangeranna kitu Nabi Sulaiman boga batu alinya Ratu Bilqis taluk Ratu Bilqis tah batu ali Nabi Sulaiman aya keneh cana ku akang Megawati taklukeun jeung nu aya ge ngan akang gemep atuh jadi lain batu alina tapi hate nu nepi ka pangeranna mata kuring tara make batu ali dalin batu alina hate sing nepi ka Allah aduh heuh poho well wadak tina nyanyi gitu tina silat salat selot acan selat silet saciduh metu saucap nyata kunaon kolot baheula saciduh metu saucap nyata elmuna teh matuh mati jeung jiwana teu motah ayeuna paingan ilmu teu mati jiwana motah loba ditukeurkeun kana duit ceramah teu dibayar datang moal tuh geus darorah ka sugudon kieu geus moal balik ieu nu ngomong jeung nu ngadenge teu aleuceureug hirupna teh lamun negara gerhana ceramah teu dibayar datang moal situas hate edek demi Allah edek Allah bohong mun kuring teu dibayar kudu hajat edek datang edek ngan tanya cep nyandak naon ka dieu mobil tuluy kumaha tuluy mun teu dibayar gampang duaan siapkeun tanaga pangdorongkeun mobil urang nepi ka Cimaung daripada paeh di jalan ongkosan atuh hiji nu kadua na kuring minta bayaran teu ngan kuring nanya arison dibayar background dibayar dahareun dibayar kursi dibayar goreng hate kunaon ison dibayar urang teh bari urang teh urang warga Indonesia memboga Pancasila sila kelima teh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia urang malah ini minta bayaran sing adil hirup mah arison dibayar urang henteu goreng hate kunaon nu hajat ka urang heuh mata bayar enggak cenah pas turun gerasa poho tina nyanyi bisa jadi ilmu
Oh, ngan kamari mah di Tasikmalaya, tepatnya di daerah Cihidung, Tasik Kota kangnya. Nyanyi ieu teh nu hajat teh mere Pak 200. Pamajikan nu hajat 200. Dulur-dulur nu hajat 100-an. Abdi keur ngadongengkeun di Tasik. Ngan teuing di dieu mah nya kumaha milik we. Ngan lamun ngan lamun henteu nah kuat mung sarua jeung urang batur teh. Pas lagu kieu ya. Tetep dadah moal buru di pisono hate kuring moal benang lila di bobodo kala abdi mah urang Sunda boga rasa jeung rumasa rasa dibere duit ku batur teh atau tak urang teh kudu rumasa kanu mere ngadoakeun sing sehat lahir batin dunya akhirat parek milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi ngan cek anu bapak hajat jeung ibu hajat nah abdi teh didoakeun can mere abdi mah ngadoakeun anu mere tetep dadah sing sehat panjang yuswa parek milik ngan cek salakina nah abdi teh urusan doa mah hiji-hiji we matak engke teh bakal diomongkeun ku di tukang bener eta mah can nu hajat teu kompak nu kahareup teh pamajikanana ari salakina ka cicing ka era kitu tamanya tetep cicing heula ibu keur neangan duit tetep dadah sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi ngancek inung bapana gaduh wargi seberiji seueur seberiji 5 aya 5 tah 8 tah kitu jujur bener eta tina dulur 8 kuat teu nolol hiji-hiji acan tetep deh pokoknya nunggu anu 8 tetep deh sok beres lah beres moal burung sok eta nu 8 di pisono hate kuring ye rakana ye ibuna 8 genep deui aya di dia nu wargina sanes kolong ngadak-ngadak teu ngaku si itu moal burung di pisono panutan panutan imut basa kuring anteng nyawang buru aduh ragam deukna deuk paradit wae hate jadi honcewang genep 5 deui hah naon cicing anu protes naon bu sok ngomong sing bener daripada harewosan naon aya naon bete bikeun ka hadroh gitu nah da sarua capek atuh panutan imut basa kuring 5 deui basa kuring anteng nyawang aduh teu era teh ragame tineung hate jadi honcewang ngabi buru sok amah kudu ngabibit daun hiris sisi gawir aduh ampun takdir tebi ieu sa bibi CS na opat deui asa genah kieu opat deui saha wae anu acan sok tataan kamari mah di Tasik mah dituliskeun dulu nu atos di checklist nu acan di ek jadi kaciri ieu mah ku logika we berarti opat deui nya panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh
ragamina not hate jadi honcewang ngabibita daun sisi gawir aduh buru aduh ampun takdir teu bisa dipungkir piraku urang kudu turun ya sa abah nuhun bah kela nini aya kene omanya abah sosoranganan kudu sarung hari tadi bebenangan teh tah lain salah nu teu mere ieu can boga metode keur ngolo ieu mah nyanyi karek tetep deudeuh geus menang 1 juta komo lamun tetep dedeh tilu deui tetep deudeuh moal burung dipisono ate kuri itu ngodak-ngodak badami heula moal burung dipisono panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hate jadi honcewang gerget atuh kan lila di boro durasi waktu yuk hayang geura balik ngabibita daun sisi gawir aduh ampun takdir teu bisa dipungkir sahaya hiji deui berarti nya oh mertua aduh lila aduh ampun aya deui tambahan takdir teu bisa ieu ninina nah tadi mun dipoto duaan heeh tak ieu teh kudu jadi bahan pelajaran abdi mah jujur bu beungeut piduiteun aduh ampun takdir teu bisa dipung eueuh nya kir pokona mun aya nu nolol bejaan jadi langsung nyanyi hah naon ibu nu mayar ge teu loba protes nah ibu teu mere loba protes cicing lalajo tina nyanyi wae bisa jadi ilmu palebah mana ilmuna ari ngaran-ngaran bagian takdir kudu loba duit mah karek nu kitu wae jadi nah hari tukang son kita tadi nagogot nu mere da kuring mah boga jimat atuh naon jimatna pentari do indung pedal dari bapak matak tadi dek ini tidak gitu padoakeun abdi reka mana maneh ka 4 tempat pak nu terakhir di mana di Nagrak ku apa didoakeun sing hasil tah buktina iya mah tukang son medek ini tinditan tara minta doa ka bapakna matak naguk tisuk-tisuk Allah watir hah bere kieu atuh cenah neangan duit ya bang sok nyanyi abdi didinya aya buru ngarah menang duit buru-buru cek urang ge da lain takdir na moal sanggupeun sok mang nyanyi kali moal teu bubar ieu jelema tah di dieu oge Pak geus teu kudu panas ku milik batur da satakdirna satak nah ieu yakin duit keur kuring cantang tuh bawa ku kuring ge dibikeun deui engke ana mah jeung keprok da moal dibikeun ka maneh aku mah urang we ujung hadrohar tenang we kalem mak nya teu tamat geus seueur nya komo lamun tamat kitu cantang tuh ditamatkeun cantang tuh kitu da proyek Cina modal leutik untung gede mun Indonesia pan nyeun dahareun badag payuh henteu
Cina mah leutik nu penting rasa loba nu init-initan tempat sing alus pernah nyumput aya karaoke heula dangdut heula dahar mahal hari ini comro budakna nongtot polo calem nah ada teh payu itu comro nah polo nongtot cek orang tina nyanyi bisa jadi ilmu. Oh menang tete nyanyi menang pek menang sababah heula ge nyebarkeun agama teh kadang-kadang mu nyanyi mana bukti eta di masjid eling umat muslimah hayu urang keun bae tong disawer lagu kieu mentok hayu urang berjamaah salat subuh aya setengah genep magrib aya keneh di masjid urang ayeuna di dieu nu kitu kudu aya pertahankeun budaya lokal gitu takbiran tong hayang nurutan Arab da jamaah lagi yang saeutik aya di Arab papan alus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab blues ke Indonesia tiupan heula mik dipeletuk aki-aki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas ponok itu panjang kene eta illallah buat make etah di orang saking gua hayang nyambung oh menang ibu resep dangdut pek seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu menang pek ngan punten ulah pahili jeung adan pahili pedah meureun resep dangdut adan didangdutkeun hayang gemep sama irung maknya aya adan hayala sholat hayal rada gelo tong pahili sabab cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan heuh eta maknana teh resep nyawer pek bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus pek ngan kade eta nyawer dibawa kana Fatihah dereg-deg eta nu hajat ngaimaman maca Fatihah tapi jiga nyawer di tukang mangering aya 60 jelema bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba insyaallah dawuh jamahan disuruh digemok masjid teh hararayang di imaman kuno rada gelo gitu jadi ulah pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan maksudnya teh kitu silih ajenan dina tempatna masing matakeun Roma Irama dakwah ku dangdut pek entong saban geureuh ka Roma keun magis kolot da Roma mah atuh nyanyina wae pan dakwah sok Bandungan yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya maksakeun Roma maksakeun derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga. Terima kasih. Wah, da kudu buku bayaran atuh. Nying cenah sakantana nyanyi dang moal beres sieun dianyuk. Kan matak Roma mah nasibna jadi penyanyi eta teh tina labuh
tengartieun Roma Irma jadi penyanyi dalam lamun dia teu tukang sonnya tukang son. Jadi tukang son kudu tegeug sabab bisi aya kabel di ome budak hoak emang. Kade gitu kabel tah alus dah keamanan atuh. Ieu teh. Mata kudu galak tukang son. Mata baheula tukang son teh kunaon jadi tina labu. Gubrak. Aduh, jadi tukang son. Tegas, Pak. Talumun Roma mah gubrak. Aduh. Matak jadi penyanyi. Kuring suara tegeug bari tarik. Meujeuh jadi kenek. Bandung, Bandung, Bandung. Ciwidey, Cikalong, dua deui, Bandung. Meujeuh jadi kenek. Lamun Roma jadi kenek piomongeun. Bandung. Cikalong. Dua deui. Tempa ieu bari keureuy Al-Fatihah. Ngadon tawasulan dina beus gitu ya. Jadi jelema mah geus boga takdirna masing kitu, Bu. Aon euy. Rek balik mah balik we atuh. Jadi nyokot ilmu mah ti mana bae bisa jadi ilmu. Keur saha eta bisa nyokot ilmu ti mana bae teh? Keur jelema anu maca. Maca naon? Maca alam. Kunaon macana? Ku sifat Allah, ku nyaah, ku asih, ku dedeh. Anjing teh jujur hayang maledog, tapi ku sifatnya mah bisa kacokot ilmu tina eta anjing. Mata ulah pernah nyokot ilmu ku atas nama diri urang, tapi ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca ku anjeun ayat kami nu tercipta, nu tertulis jeung nu ngawujud, nu teu ngawujud. Bismi rabbika kalian nyebut asma kami. Tong make asma urang bisi sombong, asma Allah para rake kardos. Ibu teh suai tu nuh. Beli bade uih sok. Nah, atuh bieu huai. Oh nya. Ai ka ciri ku panon urang. Si eta mah seuri ditahan atuh jadi we seuri ti luhur ti handap. Sok Pak Al-Ikhlas baca ku asma Allah. Al-Ikhlas. Lamun Anas Qul a'udzu birabbin malikin ilahin suratna ngaranna Anas. Anas aya Anas surat Anas aya Anasan. Surat Al-Falaq aya Al-Falakan. Coba Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Di mana ikhlasna? Eueuh. Jadi aya ngaran tapi eueuh bentuk tah nu ngaran ikhlas teh keun bae teh disebut, keun bae teh dihargaan, keun bae teh terkenal, tapi Allah geus nyebutkeun di Lauhil Mahfuz tah eta ngaranna ikhlas. Ieu mah ikhlas teh jadi nyumput dina hamba Allah. Mere ka masjid 3 juta bira ge. Teu diumumkeun kan gandeng DKM dipanggil. Alam demokrasi umumkeun. Sebutkeun di dia hamba Allah. Langsung DKM teh puji mah hadirin alhamdulillah ka para donatur anu tos masihan anu 3 juta ti hamba Allah teu kuateun sia eta jug nangtung para hadirin hamba Allah teh abdi nu kitu mah lain ikhlas belegug atuh da ikhlas mah aya ngaran tapi eueuh bentukna eta surat Al-Ikhlas eueuh sugan qul huwallahu ikhlas bener nya matak lamun ibu ngabandungan jelema nu salat Al-Ikhlas weh kade ulah nuding si eta teu apal Quran tapi keur bisa jadi berbicara tentang keikhlasan Al-Ikhlas pagaweana. Tadina ibu aya kahayang hayang naon? Hayang salamet dunya. Kumaha doana? Robana empat tumpah tung ting tumpah empat 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 tung ting tumpah embabo emboba embaba embaba. Aduh. Ku alus wae, hadroh urang mah ku alus wae. Hayang salamet dunya akhirat eta doana. Awak ibu ge panti Allah lain urang ti Allah wujud ki dempah empong patung ting tumpah empong patung ting tumpah empong patung ting tumpah empong patung ting tumpah mbah boba boba mbah boba pang pang dempah empong patung ting tumpah empong patung ting tumpah empong patung ting tumpah empong patung ting tumpah
dahar ya. Apaan di Indonesia mah make musik tuh di Arab mah eueuh kieu. Matak tong fanatik teuing naon selawat kitu entong kitu teuing atulah. Da eta mah hanya sebatas metode keur ngapalkeun. Nah itu teh sarupa jeung Arab maneh ngajadog jeung Raja Salman ka itu ah. Tong cicing jeung Prabowo. Ai muji negara batur ngaledek negara urang mah enggeus cicing di ditu atuh. Ya Bu. Jika heureuy teh wujud gidam bako teh padahalnya Allah nyiptakeun panon can nempo, Allah nyiptakeun ceuli can ngadenge, Allah nyiptakeun bibir can ngomong, Allah nyiptakeun sirah can boga ilmu, Allah ge nyiptakeun hate can boga kahayang. Tah dina panon Allah niupkeun basara panempo, dina ceuli Allah nyiptakeun sam'a pangdenge, dina lambe Allah nyiptakeun kalam ngomong, dina sirah Allah nyiptakeun ilmu, dina hate Allah nyiptakeun irodat kahayang ketentuan. Tah tinggal hirupna, tah can hirup urang teh, tah hirupna di mana tuh? Na panon, na irung, dina ceuli, na bibir, di mana hirup? Adudna hate, bener, sok, dek ngaco masuk. Hirup di mana? Jijing, panempo na panon, pangdenge na ceuli, kalam na bibir, ilmu na sirah. Ketentuan hate. Hei jadi ai hirup di mana? Di donya. Bisa ibu hayang apal hirup di mana? Sok singareup pengek 10 menit. Setengah jam, paeh kan? Tah artinya hirup teh dina napas. Matak orang tarekat mengatakan tiap napas adalah zikrullah. Itu atuh la ilaha illallah tuh sanapas la ilaha illallah ya tahu aya nu hajat hayang boga budak naon hayang boga budak soleh gampang tinggal berewe ngaran si soleh da mere ngaran budak teh gumantung tina kahayang hayang boga budak teh anu pinter agama Saepudin Saep pedang di kunaon sorry hampura tuh oh Saripudin tuh salah mana ieu mah Saepudin Saep teh pedang din agama tuh tukang ngababadan suluh we abdi mah hayang boga budak teh hayang anu da sidik beungeut na geus di Korea deuk ngaran Korea we Prengki ngan ised gede ngurek sia teh manya ngaran Prengki ngurek aduh Prengki ngurek mah geus bere ngaran mah tina Islam ngeunah kuring nana gerhana artina kuring lahir ke waktu gerhana bulan matak sakieu mah cekas. Coba lamun gerhana panon poe moal teu tutung ibu. Wedal kuring adalah jumaah, mata kudu neangan jodoh ka wedal rebo. Sabab jumaah adalah cai, rebo adalah daun. Jadi dipelakeun kana taneuh babari jadi. Kumaha mun haludo garing kabeh. Lamun jodoh dihitung tina wedal nu paling paur jumaah jeung jumaah, cai jeung cai. Palebah teu bisa dahat, palebah teu boga beas, jebleh duanana, paeh duanana. Aya deui nu leuwih parah, salasa jeung salasa, seuneu jeung seuneu, pasea ngaduruk masjid, Pak. Jodoh teu bisa ditangtukeun ku urusan wedal. Tapi jodoh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah deuk mereka alusan dina rumah tangga, yufaqihu fiddin. Lamun duanana pahamna agama, matak budak soleh teh lahir daripada kepahaman tina agama. Well, kahartos Ibu. Anu kumaha budak soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa indung Bapak. Bener cek si Wina, halimun di pucuk gunung aing eungap euy indung nah wawo teula tong so perhatian teuing lah, perhatianmu untuk suamimu bukan untuk aku. Coba ka salaki we kacadunakeun salaki ngesang kokod tuh sorangan dumeh ka ustad teu hararayang kumaha serba salah
Enggak satu ngomong repeh we atuh serba salah. Lain serba salah ya salah atuh. Naon salahna perhatian ibu ke suami kan? Teu kudu merhatikan urang. Makanya cilik. Teu perlu rek nginum kumaha urang, deuk henteu ge kumaha urang. Teu amak. Jadi budak nu soleh teh budak nu surti ngarti karena jasa indung. Kira sok indung nu ngandung bapa nu ngayuga 8 bulan da indung ngandung teh 1 bulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan menjukolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sakoceak sanggodobrag nangkuban suksin bitu nyengigir suksin bahe nangkarak sirikan eungap borosot gobrag ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranana leos ka dokter teu bisa kaluar wae dokter nyokot gunting pan digunting kerak tinggal nyebutkeun krekna ibu-ibu nepi ka ngoceak dina hatena nah dan nempo bapak-bapak nyebut krek kieu adem kunaon bapak-bapak nyebut krek henteu aya reaksi can ngalaman digunting sok ka dieu ku aing dikitu dempeskeun tah geus digunting budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun dokter nyokot jarum asupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit dikaput tah denge cenah pasea geus segede. Tapi pan bener ibunya digunting jeung dikaput pan digunting nyeri dikaput sarua double 2 kali double nyeri nu biasa kunaon ibu make jeung digunting melaan anak kunaon dikaput teknik melaan salaki matak engke di mak geus ibu mun melahirkeun tong dikaput antep we paingan atuh ku Allah ibu diangkat derajat umaha inung kakara abuka inung tilu ngalawan hiji abuka bapak matak rata-rata bapak mah kumisna badag jangkung gede handaruan ngomong datang ka imah dihoak perengkel nah inung tilu derajatna bapak mangan hiji matak budak rata-rata nu ngarti kaayaan budak lain bapak inung budak nyaring wae jam 12 peuting inung mokotek tak pan dibuka tulakna nyai kunaon maneh teh ngahulang jentul jiga nu rek aya diomongkeun pok ngomong mamah saprak abdi penak jeung ustadna gerhana sirik abdi teh katari ka pati-pati ka bentang asmaragama lamun ceuk orang Korea abdi teh keur sarangeo lamun ceuk urang Indonesia abdi keur love lamun ceuk urang Sunda abdi keur neuneun ka deudeuhna kanyaah lamun cek urang Indonesia abdi kerja tuh cinta kasaha ka pa ustadna keun kumaha isuk urang ditepungan tuh kolot nu ngarti kana kahayang anak teh nya anak lapar kolot nyaho anak teu boga imah kolot apal anak pasea di imahna da indung nu apal nyeredet kana dadana kurumoy aya budak jam 7 peuting bari nyarak celakan hujan lain hujan angin hujan leutik ya girimis pan ditanya kuno gajaran inung ka mana nyai salaki maneh ma abdi hampura teh pasea kunaon make jeung papaseaan aduh ka bapa si nyai na we resep teuing nguseup kumaha ceuk indung urang geus nyai nyuh heula pan ibu teh dina lahunan indung diusapan kuno ngaran indung nyai bisi teh godaan jeung halangan rumah tangga bisi matak hancur isuk urang balik deui maneh jeung emak deuk sujud kanu jadi minantu nah make jeung sujud bisi ieu dosa maneh kanu jadi salaki keun emak nu ngomongna datang kami nantu bener da atuh nyak celak si panon kumaha ceuk indung jang pertahankeun rumah tangga bisi salah budak emak bisi teu balik budak emak wayahna pertahankeun ieu rumah tangga teh bisi ieu godaan halangan jeung rintangan kolot nu alus nyambungkeun jodoh anak eueuh we indung tah sok bebeja ka tetangga sok boga masalah bebeja ka tetangga euy ka baheula mah urang teh ngomong ka indung nyarita ka indung ayeuna indung geus di alam kubur urang kudu ngomong ka saha pek ngomong ka tetangga kumaha ceuk tetangga geus tong dipikiran lalaki kitu patut mah ustadna nage nungguan maneh waduk mata matak moal aya nu leuwih ngarti ka anak iwaltiin asli dah mata keke sahebat-hebatna akang usaha badag gresok usaha gede bandar caringin monang 10 juta bikeun disugi-sugi ka pemajikan engke sore menta gresok 10.000 mah kang ngarokok 10 da ngajedan tah gantian ai ibu cager duit 10 juta nu salaki dibikeun ka ibu kan eta salaki minta 10.000 keur satengah jarum satengah rokok jarum nah dibikeun tapi nah juk gantian urang teu ngarti da oh heuh bener
jelema egois gitu patut teh. Uang suami adalah uang aku bukan uang suami. Lapar atuh euy jadi lelaki gitu patut mah. Jadi iya Pak makhluk di dunia nu paling penguasa dunia tuh. Anu lamun salah tara loba ngaku awewe. Nu bubuk teh lalaki we. Tuh degungkeun huluna geura. Da ieu mah ilmu nyata. Da awewe mah lamun salah da tara-tara ujug-ujug ngaku tara. Mama maneh teuing. Lalaki mah 5 menit anggeus mah atos bapa nu lepat sanajan lalaki bener pasti ngomong lepat nah sieun jadi duda sieun jadi rana sieun anak jadi matak leuwih panjang lalakon mun ieu tah kana yang ngomong rana teh dikit-dikit janda geus jadi rana mah kaduhung nah talung kene boga salaki 10.000 ge anu ngusahakeun geus jadi rana mah 5.000 moal datang teu usah sorangan mah matak balik ti dieu nu hayang jadi rana geuwat tangkep salaki aya tong tulus. Sudi najis mong umuran geus kolot tanda umur 60 saret haben ngabalseman jeung mencetan asup angin disuk-isuk leos ke rumah sakit aing mah riweuh badak budak nu hade mah nu surti ngarti kana jasa indung heulakeun indung heulakeun bapak mun urang dek barang bere ulah ka batur nyumang kolot diantep cenah sangsara saweureu jelema teh ai ka batur bageur ka kolot diantep keneng tamaneh tah dititah ku kolot rada hararese ai ku kabogoh kuat daek ceuk indung nama nyai ngomah wadah engke atuh mamah nyai geura salat engke mamah ka kolot eta kitu peta rada gelo coba ku kabogoh nanti ketemuan ya bada isa di makam init teu baraleigna budak ayeuna tah padahal kabogoh mah ngancurkeun lain ngabaleikeun jasa panggedena indung bapa apa ai kabogoh ka beleg jasa naon ngaruksak aja ngaruksak teuing teh eta sugan ibu baheula diruksak naon sok ngomong sok aing mah ku bawel-bawel teuing ye uyuhan Pak Ustad di dieu kuat nyingeurepan jamaah golongan eta golongan naon ari ieu jadi Pak Ustad sing kiat tah mayuna nu ieu tah ku bawelna aing mah apal eta tah asli Bu ulah ai ka batur alus ai ka indung bapak goreng ai ka batur nepi ka pupuntenan ai ka kolot goreng hampura lamun di dieu aya santri ari guruna disuntangan ai ka kolot tara pan lieur teh padahal duanana kudunya indungnya bapaknya guru kan gitu rek balik mah ieu mah ari dahareun guru karek sacomot pada nyokot ai dahar di imah piring dikumbahan ku kolot asa lieur aing mah da ayo pikir urang guru mas santren dahareun guru sacomot kuat pada ngarentau tah dahar di imah piring dikumbah ku saha hidang teu keneh ai barokah ti guru hayang ai kolot diriweuhkeun barokah ti mana datang bah tidongkeun gitu matak sing hade ka indung hade kanu jadi nyeri we indung bapa nyurucut cai panonna kacelak cai mata indung ngajuru teh nyeri ngalahirkeun teh nyeri aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon eta nyerina hate nu ngaran kolot dihoak disentak ku nu ngaran anak didinya apa dunya kahandap moal akaran kaluhur moal sirungan pentil ge moal jadi buah geus buahan oge moal hasim-hasim acan nah di jerona aya hileun hileun naon eta hileun dosa hohoak sesentak kanu jadi indung matak mun milik urang rezeki urang harta urang alusna urang lain karena diri urang tapi ridallahu piridho walidain wasutullahi pisutil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa ibu malain ngadenge ceramah lalajo bibir urang kuat nepi ka kieu kana bibir teh aduh ku capetang teuing cenah jelema gitu. Jadi orang alus, orang hebat, orang beunghar, orang parek milik, orang deket rezeki, orang sehat pun dan lain karena orang tapi bongan Allah ridallahu piridho walidain kariduan kami gumantung ridho indung bapa murka kami gumantung murkana indung bapa jadi orang bisa kieu teh aya ridho indung bapa nu nyambung ka Gusti
bener tuh Bu. Mata sing baraleg ka kolot teh. Ulah geus eueuh kakara disuguh. Geus eueuh kakara disuguhkeun mak teh resep peuyeum jeung gula. Manganya ngakeun aci sari pangabakti kanggo emak nu ngakana teh beurit teh. Ayeuna keur aya keneh dek barang bere mah dibere peuyeum ka ciri dihuapkeunana, dibere baju ka ciri dipakena, di alusan imah ka ciri dicicinganana, bere kasur ka ciri sarena, bere simut ka ciri keur dipakena. Tah ayeuna lain engke geus eueuh sagala dibahankeun. Aduh, saya tak huai ditahan. Heuteung atuh da panorama ku cekas wae atuh. Ai ceramah bari peureum atuh bingung. Kan bade sagedeng dege ngusan. Ti jam 10 anu setengah 12. Alah sajam setengah. Agung cenah teuing teu nyaho. Da abdi mah teu ngarep-ngarep bayaran. Dalin ngabedug macul. Teu ngarep-ngarep bayaran saeutik. Leutik atuh akhirat ditukerkeun jeung bayaran. Asli demi Allah. Teu ngarep-ngarep amplop, teu ngarep-ngarep bayaran. Akhirat, urusan akhirat ieu teh abdi mah hayang pahala daripada duit. Aduh, bohong. Bu, mending balik tadi oge cek urang oge. Tatangga uyuhan. Ampun jeung hareudang jeung capek. Ada tisu dah. Ngeus bae teu kudu dek ngeusan kagok aing da antep kieu cenah ngesang. Lain tadi tisu teh. Geus kieu gituan. Aya geus diomongkeun duk ngikik dek ngeusan atuh da. Aduh ampun ya Allah. Sakecelak si mata indung nyeri hate ku ucapan ku tekad ku perbuatan anakna punten eta anak sangsara pasti heueuh. Dunya moal beunang, akhirat ge moal beunang. Cilakana manusia teh ku goreng patut kalakuan ka indung ka Bapak matak budak soleh teh geus we hiji nu alus ka indung. Sabaraha urang hadroh? 1 2 3 4 5 8. Kayak orang hitung lah duitnya nya. Pangitungkeun atuh sok ka dieu, pangitungkeun. Naon? Sudi ah. Ieu nu hajat kuat beak jeung tisu-tisuna. Aing mah rada curiga euy. Boa ba yo. Sok pangitangkeun sabaraha hayang nyaho. Aduh. Udah tuh si itu ngomong wae kayak ceremun kirang tambihan ku Pak Ustad. Nah memang na urang dia eueuh nu mampu namahan maka jeung minta ka urang teh. Sabaraha? Acan? Ayo. Mak. Sudi. Geus peuting. Sabaraha? 1.150.000. Ya seberapa orang? Tilbah cing lamun 50-an nya. Berarti lamun 50-an seberapa? 13. Teu. Genep 10. 100. 200. 300. 400 gandeng. Sabaraha teh? 400 nya? 500. 650. Ya hampura. Hadroh di mana? Pesantren ieu. Oh, sing ari istiqomahnya. Hayang son. Ya. Baik. Sabaraha urang? Duaan. Atuh mah 10 duaan mah. Panya teh nu ngariung opatan teh kitu lain nya teh nya. Oh, atuh cari cing di dinya.
450. Hah? Tukang tahu hayang nyanyi heula yeuh. Ya, tukang tahu. Ya, sami-sami. Kalanya abdi rek neangan jompo abdi teh. Rajen digratiskeun aya pamere kakara digratiskeun. Aya jompo tuh Bu. Tong loba teuing tapi aya ngan duit ge hiji 2 ngan aya obataneun. Ah, ya sok mak ka dieu mak. Wow. Sok mak Erot, mak Eti sok mak. Mak Eti sama tapi emak tiasa jalannya sok atuh ngan duaan sok ya sok mak tenang kurang kene abdi rek mentakan hajat kumaha Bu curhat ibu teh lain ka mah dedeh rek curhat mah tuh deal opatnya soalnya duitnya beak mak kerjajan punten abdinya ya sanes cologog ti luhur mati handap seepkeun ayeuna kepak angge ngabakso ayeuna keneh nya nya sami-sami itu amin jadi urang nama ukur capena mak cek urang ge matak tong barawel eta kukulun udah sia cenah kitu jadi teh ka bawa jadi cenah urang jadi ka bawa teh balik jadi teh meunang deuk pas mah isuk ieu mah jamaah teh kupi kasirieun Gusti capek ibu abdi teh deuk balik wayahna ngeusan ripuh nah hayang nepi ka jam sabar nyebut panjang keneh hayang nepi jam 1 Bu golongan iman nu 1 abdi mah tara nyarek niat batur anu alus bener yang jam 1 oke mangga urang mah urang baralikeun antar cenah nagok nepi ka jam 1 wilujeng sok ngajar daug ke dinya jam 1 cirian tanu hayang nepi jam 1 teh urang mah urang arwi urang beleleson capek mangga duit kata tah nu cara mana botol tah